naon yang pagawai juara tiba masya Allah ya aing teh budak teh ya ngaku ngopi serep teh di 2050 macana ya yang bisa gawe Siti ko ikir ngalam. Mang, kena siang ngalamun bae. pusing aing teh buka duit Mau duit tuh. weh atuh hayang aing ge duit mah kabeh butuh aing butuh duit di ngarok-ngarok doang ieu ge kumacarana aing gati nya kalau duit ge ya Kadi ge. rek naon Kadi ge sakedeung ameh yang buka duit. oh ge naon Makan gawe. haram cuadah sia Dasar mawang bengak. Kelar amat ya aing tadi tes lagi si Ciko, tapi capek ya aing diudagan. kuat budak hayang juadah amat anak saha meureuh bes sia pendak ku aing sia geulapkeun kecil laut mas aing leungit di kana eta kerja ada budak mana ieu aingnya makin ibu budak eta leungit kemaan sia dijual ku maneh eta aing pendak jadi jiji lah ieu ge ya bari ya balik aing pengen ngalamun di aing sia lamun taruguh aing aduh aing dia pegawai jati amat di kebun dan buahan cewek aing komo di kalapa mana ya ini ya dijualin baju pirokowin mah cek budak aing ngandeng ya di kebun si bekoket kalau batang karcauan eta kabeh lah ieu kan itu kolot tahu bolok aing besar kaya tah mangkat lah terus ecang nu asak weh carangkeul teh di saung bae ari cauk wae teh katoongan apa ini kolot apa nya cobalah ku aing tongan heula toongan sugan ini kolot lumayan weh jahoy cowok aing kolot maron kok deui mana ini kolot weh dia teh kolot ayo dileutik ngelak yang keluar kolot kawenan baik itu ku aing semua lah kumain yang jadi esuk kuat ku aing ngeli rokok di kopi lumayan yuk gunang jang kopi mah oh dia yuk kemana-mana dia ya besok yang kali tuar ya wah besok aing kayak asila wah dia kemana-mana dia oh jauh ya cangkeng gina heun dehaskeun mah selain kayak asila kedung mah cawan nama lo bayar cobalah jangan kau bisa ini kolot bayar dan ngarep mah duit aing pusing aing wet kasih aja ho bener bae nu kolot tau gila agak tuh mah aing bisa ngarokok ya jangan tahu cobalah suara baik ku aing bismillahirrahmanirrahim wet tasya kurang jadi peso di golok aing ye amana golok na ye gua jadi peso kieu sah akan baik ku aing kawenan ye sah akan baik ku aing malos nih bisa ngarokok bae weh penglenya aing nu kokorsekan nih yo udah ku aing tongan heula naon teh satuan
Woi. Weh, naon mang? Ari dia keur naon? Wih, atuh aing mereka cau mang jeung ngopi ke peuting. Ari sia nek naon maling cau aing. Ieu cau menang urusan aing dia leutik. Ngalunjak dia. Wih, ampura mang, banyak orang ya cau boga kolot urang ya. Cau kolot di sia di mana? Hang dicaca gidak ku aing. Wih, mang ampun mang. Ari sia ieu ngalunjak ieu sia. Ah, lebok tak ku syaitanna, mampus ya udah kena aing. Haram jadah ya. Ari sia leutik-leutik ngalunjak kana kolot. Saking aing nyeri di dia. Islam aja. Balik deui bae aing ke saung. Ngimpi kitu aing. Aing nyepelkan nyeri-nyeri. Banyak amat aing tadi. Untung teu beunang ku si bekok eta. Mun beunang ngecacak aing haram juadah eta. Mun aing lapar deui. Lah aing kebon si deui sudah ada lapar ya aing. Wih, kita di anjir can naongan dangdur yuk. Nyasap bae. Geus lah, poing taongan heula. Masya Allah, ja ieu bala amat. Cangan we lah ku aing. Wih, ja ieu dangdur aing maron. Wih. Alah bae kitu ku aing. Ih, geus maron tuh. Ari aya nu maling dangdur aing bae cabruskeun ku aing ka Cigede. Geura bae ku aing. Marontok ieu, tapi ieu bala amat nya. Bisa beli ku aing tinggalkeun. Segala deh bae geus marontok. Mantep lah ieu. Yang di jebolan kayak ku aing. Wih. Geus lari ki maing balik heula. Waranas teh ngantrang ka beungeut. Lah aing mandi heula balik. Ini nya bogana. Tah ten, rek ane keueut tah. Pokona mah geus tong ngawawa hayang dangdur. Waduh, bener marang tok amat di dangdur. Tah geus tong ngawawa geus dangdur. Weh, eta bisa ngebersihan. Tah, tenanaon alak wae tong ngawawa. Tasya haram jadah dangdur. Sabar biji dangdur nya. Gede ya. Ya, gede aja. Salah. Nah, titik. Lah, Den, tambah. Carai jeung kepeuting di daging kuar jeung aing lapar aing. Jaha asaan heula bae. Tinggal. Masya Allah. Ieu aing seger mandi di dieu bae deh. Selain sudah balik deka kebon di bae. Wih, ari eta saha nu keur kana dangdur aing ya. Wah, ngalunjak ieu mah maling. Woi, Saya teh jangan kenang-kenang dangdur ngaganggu bae. Naon, Mang?
Ari dia kenaon ngakanan nang deraing. Aku yang mamang gitu ya. Atuh hoye dang deraing. Karak menang aing nyaangan. Terus diala be ku dia. Oke ya mang cerita nanya. Tadi orangnya kapanggih bangun hidung. Ngacak-ngacak yang mamang. Terus kurang bangun hidung tadi usir. Gitu mang ceritana. Siapa mula. Oh gitu. Oh geus hade ieu dia. Tumben nih dia bager. Wih mang atuh geus kumaha cerita lo tadi. Kan yang apa kan kurang hiji. Wih, laju kumaha? Terus lah bagi dua baik. Wih, hade geus. Oh nya. Sabari bu harang aja inge. Atuh kurang kelapa sudah Oh, geus dulu geus. kebun Oh, cau. nya. Oh nya. Heeh. Memang ya. Heeh. Ya mang. Orang nu mana ya? Ya ini mamang. Wih, kuna orang nu eta. Iya tuh kan urang mah upah ngusir bagong. Oh geus oh. Oh nya. Oh. Sapari mang sok awawa. Oh. Mang ya. Oh, nu nya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Let's go babi. Mantap. Bu, lumayan nih dang gerjang sabari ngopi. Ada saya tahu ngusir bagong huluna hidung. Geus lah. Wih, aing karek kepikiran lieu. Ari bagong huluna hidungnya tah lain jelema gitu. Wah, ngalunjak yang kudu dikasih paham. Gura bae ku yang pendak cebruskeun ku yang kecil gede. Mampus ya katiko. Kalang lebok takut ya bangun hidung. Bayang danggir jadi goreng. Tapi orang di mana ya? Di mana di minyak yang begitu. Terus kemana ya? Bah. Heeh. Kasong sibuk baik itu aing. Kita mah dia bogaeun. Sah kayaknya bae aing si pohon ngena aing gitu. Salah tadi teh ya. Sekolah di mana? Sah. Penting mah dahar lah. Eta si bapak pohon tante kan aingnya. Oh, tentunya. Terus lah, kita pohon ya. Mending sok awal-awal kan dangdur. Bah. Di mana ya taunya di saung itu ya sah dengan ubah kan itu penting mah dahar baik langis awal apa nama dos ya dong banyak amat di jelemanya woi HS baes ya. Emang ini naon? Mujas gak badak sia. Uris mata aing nge-es. Yo, aing modang lapar tuh sia. Pas-pasan amat lapar. Waktu aing menyaho kana mah lapar mah. Belum baik itu. Sedek belum goreng kumaha siapa tidinya. Belum baik yo. Oh, mau jaket tuh tips na. Bagus aing nyup sini heula. Mang, silina geus editan can. Geus tinggal meulem doang. Weh, geus geura beulem sih, jalapar ya, kita di nangguan. Geus tinggal ngesupkeun doang yeuh. Weh, geus geura ha. Geus ya tangguan di dinya. Geus geura ngedeng bengkek geus ngkoing dihudangkeun. Seren. Weh, ho geus burung kitu mah hasil lain. Wih, geus asapkeun ya. Wih, geus ieu. Tenang, Udang geus asak. geus. Geus. Weh, ho ge, aing rek sudah geus lapar ya. Oh, geus geran udang. Tah, geus asak tah. Weh, jangan lu masak ya. Kesat tinggal belah doang ini mah. Geus geura beulah yo. Sona yo. Oke, burung ge belah koeng. Payah. Neng payah tayo. Oh, ya mang. Bu, pulen nih sigana yo. Oke, pulang nih mamang.
eta jeung mamangnya jeung urang bae. Masya Allah bae mang, nikmat amat tidang deurna bisa saya melakna. Weh, piraku. Coba ngasaan yo. Jaho ieu mah nikmat. Pulan dang deurna. Weh, aja macing na mang. Yo, cing minum na. Ausnya dia nya. Mang geus seger ya mang. Bae kendang derpulen teh anu minum es beuh. Masya Allah bae mang. Taju ieu di atas ieu ka mana ieu dia? Wih, atuh sih mah orang mang sebebeuteng mah ngeunah es balik ka imah. Ari dia balik ka mana? Atuh balik ka imah mang, atuh paling ka base camp didinya. Base ke mana dia? Atuh eta mang tadi dinya tadi tonggo. Anu deket imah RT teh lain eta. Ya tahu eta jeta mamangnya tidinya deket imah RT teh ya. Bohong geus ari kitu mah, mamang ngenek ke SD yeuh, ngalanjutkeun. Adem teh ya di sawah. Awas ku mang, warna balik kali burungnya. Matang setengah tuh 35 watt mata ieu. Ya, geus ieu nuhnya yeuh, diberedang deur. Kerja seubeuh kana beuteung. Bohong geus emangnya. Sebebeuteng mainan balik ya mang. Semangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kurang kok. Si bokok beyo. Ngalunjak saya tak. Si ayah ya disong si bokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon, Mang? Ari dia nulis si Ciko tuh. Kunaon emang si Ciko? Ngalunjak saya tak. Ngaladang dur aing nu di itu tuh. Nulis tuh dia. Ya tadi si Ciko tes di dieu. Momodang deur, di menung pamer mamang kita teh dang deurna. Atuh ho kok yang dibere ngomong nangusir bagong hulu hidung ya. Atuh hoj saya teh bager jatuh men teh jelema mah. Bager kumaha. Jasa eta kok yang dipikir-pikir bagong huluna hidungnya teh jalema. Berarti si eta. Weh, piraku berarti teh dang deurna boboh maneh menang maling berarti. Geus kitu mah yuk, orang siaran bae. Ayo. Ayo geus yuk. Dia teh saya teh paling cowok aing. Kunaon saya teh mau dangdeur, pas-pasan bikin aing lapar. Geus udang kitu maneh nah heuh. Ya atuh laju bae beuleum. Wih, piraku kacau-cau nek di ala. Uga mah hooh seta, mun teu kepargoku aing mah geus dialet cowok aing. Nungguan asak heula cowok aing geus robaet. Geus hayulah dengan Ciko bae langsung. Ayolah gaskeun. Ayo warga tah. Tanya be yuk. Yuk, Pak Kasem bae urang warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon, Mang. Nulis si Ciko tuh dia. Weh, je orang meuteun leuh, Mang. Emang aya naon, Mang? Tadi saya tangga bohongan aing. Saya tangga ladang dur aing ngalunjak. Taju mamang hayana kumaha? Wih, hayo geus urang tangan be, anu pedak balang Cigede tah. Geus hayulah, urang kompakeun ari ieu mah barangkeun Ciko Yuk. gede. Yuk. Ya. Sul, minum mal. Ka mana? Ciko urang Cigede yuk. Nulis si Ciko tuh dia. Pogo ang kita didogan sa eta, ay nang gitu rame-rame. Weh, nek nyemplungkeun si Ciko. Minum mal dia. Yo. Yo, si Ciko na, dekaman dia. Asen. Enak rame-rame ya. Iya, yun nga bohongan aing. Bagong hulu na hidung. Dia tanya. Wih, nyaho aing mah. Geus ayo dak, ulah loba omong. Urang gotong bae balangkeun ke Cigede. Ayo. Budak haram jadak melangkeun aing. Banyak lepet ke we. Sia deh dusun melangkeun aing. Bahana ya nanti baju bus dia bisa penak dikang pasti ngagoda aing ya.
pasti ngomong kieu abang aing ngomong wewe kumaha ya kumaha ya ieu kiris kieu ya budak haram jadah ya manakan aing Lebok tak sia, kau ingin dibalangkan keluarga. Bisa yudak balik. Ayo. Jangan, Pak.